Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Supaya nyahuan ka Allah, supaya isinin ka Allah, supaya mantap ketika nyebut Allah, supaya non kitu ngaranna hatena ngageter. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana. Tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop kubur baik-baik di jero hati ulah robah setik-etik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahak kana diibadahan samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zahir urang edeng urang nu nyahoun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah ai sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy wahai Alek dek maksiat atuh los ya dek babak dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cek si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka susia aya Allah sia ka ditu aya Allah tuh pake mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum ay ma tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun ka nyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun ka nyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoan Allah te alladzi khalaqakum min tin anu nyieun urang tina tin tin teh hartina endut endut teh hartina tina taneuh liket mun taneuh liket teh mun di sawah mah nu kitu ngaranna teh lempung insyaallah tina taneuh ieu je panjang teu tina taneuh rarasaan mah sapira bapak urang jeung mak urang kakapalan aju totojer ai borosot urang jang teu tina taneuh deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum adama minhu Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina taneuh Allah teh ngadamel aras kolam lauhil mahfuz surga langit kemudian malaikat kemudian bumi gunung laut dan lain sebagainya can aya manusia harita nah ku Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh Allah ngumpulkeun seluruh taneuh teh kapan aya nu beureum aya nu koneng aya nu putih aya nu hideung warna taneuh teh kos kitu kumpulkeun ku Gusti Allah kemudian dicaian ku Gusti Allah cai teh kapan aya anu tawar aya nu asin aya nu amis caian ku Gusti Allah diudak-udak di adonan dibentukeunlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun ku Gusti Allah 40 tahun cak wakila mah 1000 tahun dibaringkeun nang karak teh ieu anu ngadamel urang tina lempung geus didamel kumalayang urang di dunia summa qada ajala Allah netepkeun ajalna lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai urang
mantak kurang contoh-contoh payah teh loba jasa aya nu gering heula payah di rumah sakit aya nu gering heula payah di imah biasa teh aneh aya anu payah teh keur sehat keur ngopi keur ngadengekeun radio keur nonton TV loba anu payah aya nu hees teh hudang deui payah ambalayah sama payah teh contoh asal datang ajal keur kumaha we aya anu keur naik motor teh tabrakan teu aduh tak budak lamun henteu naik motor moal payah teh bisa kitu emang geus dijat tulisanana di Lauhil Mahfuzna ulah ngomong eta budak tadi kukulintingan di dieu mun tadi teu naik motor bener moal paeh teu bisa kitu tahanan ku sia teh ulah naik motor moal bisa emang deuk paehna di dinya ji atuh geus paeh bae eta deui nu model balik ziarah Wali Songo Isa mandi dahar jima jeung pamajikanana paeh di luhur beuteung kaji angel amat ieu pamajik cak salakin cak pamajikan kaji cicing berat amat ieu kaji pan angel amat kaji ieu di besar tilok angel kieu angel ieu mah ye bareng digulingkeun paeh di luhur beuteung masyaallah cuman teh kula nyawa penjana nanyakeun masalahna kieu cenah kula teh ganya masalah kunaon lamun keur jima paeh eta mandi na kumaha man emang aya nu paeh lah pokona cenah nanyakeun baheulana henteu ieu mah saha lah cenah kiai nu di imah oh Mang Haji heueuh cenah meureun anu mandi aju dahar aju terus atuh eta non kana sasonoan paeh di luhur beuteung berat cek cenah berat orengan paeh teh mandi junub da kumaha ye bingung mandi junub padian bae geus neuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi teu kudu naon geus tanggung jawab geus pandian bae geus ulah bebeja ka sasana geus aduh masyaallah istirahat di luhur beuteung terus istirahatna ya Allah wa ajalum musamman indah wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakirah ieu ge aya ajal isim nakirah geus lamun nakirah dibarengan ku nakirah wasani ghairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mata wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa yu'arab sani tawafaqa geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese kulantaran ngaji ngeunaheun mondok atuh cek aing geus sia tuh jadi geus ajal lu tadi jeung ajal nu ieu lain deui anak kitu mah berarti boga dua ajal teh ya dua nu hiji ajalna summa qada ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal imimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ka alam dunya datang ka ajal paeh ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana di kanarakakeun nu mana di kasorgakeun dua ajal nu mantek al ajalul awal min waqtil wiladah ila waqtil maut ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut ajal nu kadua wal ajalul tsani min waqtil maut ila waqtil ba'si ti mimiti maeh datang ka ba'as etalah ajal nu kadua nu mentak dina Al-Qur'anna summa qada ajala ajal paeh kadua da wa ajalum musamman indah ajal nu kadua ti mimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua udang urang nah saha tanu nyaho indah moal aya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyangakeun ka Gusti wa ajalum musamman indah moal aya nu nyaho tah masa saha ge
ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaon komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh nu lain Golkar ge teh nyahoeun kabeh wali ge teh nyahoeun tah mah wajal musaman indah ulah sosokan eueuh nu nyaho ieu onam ye makobo ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu diberi nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ge sahabat nyahoeun maneh perangnya ieu perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa sia perang lamun sia perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna asalna kakak asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ke kakak geus boga tadi bere pirasat-pirasat tuh matak waliullah mah atuh geus saya nu nyawan si Abdul Qadir emang kumaha gitu begitu nyana muriang parah luar biasa geus diceungceurikan ku kabehan budak ulah mah kaceurik cek yana abah mah muriang ieu mah moal ka maut pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak abah Abdul Razak jadi aya kene moal ka maut abah mah sebab aya kene anak abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak jadi sok itu parahna geus diceungceurikan nyahueun cenah moal ka maut abah mah tuh coba bayang ke MTG kitu coba ge mun keur muriang abah mah moal ka bae jeung tenang wae aprak modar ulah sok tuturut ya Masya Allah boro-boro muriang kuteng muriang geus asa det-detan wae paeh teh tuh eta mah loba tah hamba-hamba Allah nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleu ku hamba Allah nu murni mah Mama Sobari keur mingguan innalillahi wa inna ilaihi rajiun Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleu roh teh kadeuleu wali Allah mah bisa neuleu roh teh atuh setan ge kadeuleu iblis kadeuleu jin kadeuleu ya kadang-kadang hitut bisa kadeuleu Masya Allah kayak orang ceritakan kayak di awal ibu cerita luar biasa ayah hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman indah titik mutlak ta nu Gusti Allah geus jaho ta kuari summa antum tamtarun satuluina aranjeun ka bawah para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel Kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun ge sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameunang Allah ku Allah dijelaskeun kita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana paeh atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajalum musamman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati aja apalagi dibakar sudah selesai ceknya tanyakeun coba ka Hindu tidak ada itu ceknya alam sana tanyakeun coba ka Kristen hakikat mah nya teu percaya mati saja padahal wa ajalum musamman indah dihudangkeun aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cerekna dihudangkeun deui tapi salahnya nama kadituna artinya salah kita semua asal bisa nebus dosa saja beli kita dosa sanyanya aman jual beli jeung saha sia di akhirat
jeung malaikat mah teu beukeun duit, malaikat mah teu beukeun awewe, teu bisa disogok malaikat mah. Emangna jaksa urang, emang polisi urang main sogok, akhirat dek jogok ke malaikat malik. Nah ini kamu membiasakan sogok ya. Berapa bool yang tersogok nih? Gua pitesin lu. Geus ya jeung malaikat malik emang nanaonan gitu. Wal bisa. Tuh. Pokoknya menjana selesai, mati udah selesai. Tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Boro-boro urang nu kolot. Budak mun ditanya, sia mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun, dihudang. Ditanya ku malaikat, ditanya ku malaikat. Engke tas engke bakal aya timbangan, engke jembatan Siratal Mustaqim. Aju anu bagus amal atau anu bagus amal maka surga ngajembat. Anu sok salat nu sok puasa, anu henteu salat teu puasa, henteu salat puasa ka neraka. Sia salat henteu. Belon biasa. Eta si elek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun. Si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu BK nyahoeun anu sok ekstasi nyahoeun. Tapi terus bae si Dedi nu sok zinah bae teh. Eta nyahoeun. Tata ngaran-ngaran nu kos kitu masuk karan itu bangsa Samsudin mah teu Samsudin, Bahaudin, Saipudin, bangsa Dindinan baik itulah. Aya ge Nazarudin lain deui itu mah. Aduh, masyaallah. Iji wa huwallahu fis samawati wa fil ardh wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah. Mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ardh ngadamal 7 lapis langit 7 lapis bumi. 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang. 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah satet di jero hati asupkeun ka jero sanobari pendem kubur baik-baik di jero hati ulah robah saeutik-eutik acan ti mimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawah Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakana diibadahan fis samawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu diibadahan di langit di bumi salian Allah we hiji we Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zohir urang edeng urang nu nyahoeun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleuh aya nu kadeuleuh ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleuh Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum dek nyumput ka mana urang kadeuleuh bae ku Allah mantak cek Allah aya sia dek maksiat mah los cek Allah wahai Freddy wahai Teddy, wahai Alek, dek maksiat atau las ya dek babak dek zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cak si Alek emang aya kitu atuh pugu tanyakeun ka susia aya los ya ka ditu aya wah tumpang ke mabok atuh sia teu ya'lamu sirrakum wa jahrakum aya mah tusirruna ma tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun kanyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun kanyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoeun ieu panjang dongengna ieu lamun ku urang ditaliti make ilmu alat naon sabab manusia mah moal kaluar tina sir jeung jahar eta belegedegna kitu teteh ai prak di dieu nyahoeun kana ma taksibun usaha-usaha aranjeun sedangkan usaha teh moal kaluar tina hate pagawean teh moal kaluar tina hate jeung awak
atuh geus tadi dicaritakeun sirrokum wajahrokum naon hartina atuh kuari ngatopkeun mataksibun eta teh saruajeun atuh sa'li nafsi batal teh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zata atuh deui diatep-atepkeun salah teh cek ilmuna kos kitu aya kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah aju kumaha atuh aing ge teu nyaho puguh bingung ya di komentar lah ku ahli tafsir mentek tak orang pelebah eta bertanyakan coba ke Muhammadiyah jadi sia dek anti mazhab diuk di dieu siapa bisa aing tuturkeun ka sia teu bisa disoekeun beungeut siapa wih main suak-suak ge coba kertas leuwih di kertas siapa dikerekep siapa aing menek nanya ieu bae tah sirro jeung jahro eta teh manusia moal keluar pagawena tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa ma taksibun wa ya'lam ma taksibun teh eusina teh siro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang ka henteu sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia ku aing make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah cek Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalaluddin tah Imam Jalalain tah eta teh berbahasa Syafi'i cek Imam Syafi'i berarti coba cek otak sia awas ya awas ya Pak oh tak korbanin ke kalau Muhammadiyah ya saya menyingsieunan doang sebenarnya makanya nah balahu ulah wani aya oge nu wani teh budak awas ya kuai datang sekali deui awas ya kuai serius ya Muhammadiyah. Jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir etalah belegedeg manusia geus berarti Allah manyahuan ke jero hate Allah manyahuan ka zohir urang zohir mah atuh lain Allah ge urang nu kadeulek urang kaya tapi pansir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zohir diatur ku syariat sir diaturna ku thariqah mengarah kana hakikat berarti pagawean teh aya dua pagawean zohir ku syariat diaturna pagawean batin ku thariqah diaturna lamun jelema bersyariat doang batin acak-acakan lamun jelema berthariqah doang ieu zohir acak-acakan kudu bareng zohirna bersyariat batinna berthariqah nu mengarah kana hakikat nasawuf lah cek urang mantap aya bae bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka dituna jelema bersyariat teh tasawuf henteu bersyariat bahaya mantap kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul pikihna mikih doang nyana pasalia bae jeung ahli batin kajian kumaha ge loba tingkah-tingkah anu henteu senonoh kitu keneh lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrenna di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim teu ngaji kajian kumaha ge atuh ku santri mah kadeuleu bae ya ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah teu beres udang-udang teh kapan jang sujud nama ieu mah dihareup ge sepan gitu atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udang-udang atuh jadi disunahkeun ge deuk salat udang-udang mah cabok-cabok teu ngaji teh kos kitu teu ngaji teh kos kitu deuleu kiai-kiai anu bersyariat berhakikat make udang-udang rapi Masya Allah siap kadeuleuna teh lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jeung udang-udang hayang di alam ku manusia lain deui ya tuh wow ya nama coba saya harus dipoto nih ini ya kayak itu jeung Oma Irama apa ka ditu bang jadi lamun zohir aya pagawean atuh batin ge aya lamun zahir aya guruna rukun wudu rukun salat puasa haji atuh ieu ge batin ge aya
geus di batin ge atuh aya guruan di dieu. Ya Allah ge ya ulamu sirrakum wa jahrakum, acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun ai bisa mah. Ai bisa mah los, boro-boro sir, jahar ge teu ngaji hese. Deulekeun coba santri ngalawuduna, mantep jasa santri mah. Set. Tapis teh kadeuna. Masyaallah. Ih, resep jasa. Masyaallah, karena sirahna ge set. Wah. Santri. Karena tapis jasa. Urang pikir resepeun jasa. Coba deuleu budak SMA nu teu ngaji. Wudu kos kitu. Cek Allah teh jaing teh kitu nitahna. Deh, komo pejabat anu teu ngaji teh. Deh, ngalawuduna ge. Leungeunna ge pan macet sakieu. Wah, iya budak balok bae nangkod, wudu teu bisa. Coba, atuh kadangnya iya kurang begitu sambutannya, nah sambutan maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon kadangnya nih, dalam dia ngalamin. Woi, ngalaman atuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya, alhamdulillah ngalamin. Waduh, geus pokona pabaliut deh geus. Teu ngaji. Masya Allah kadangnya naga haridang babacaan naga. Menurut Kangjeng Nabi ya saya hadisnya mah enggak saya katakan lah pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja. Hei coba cek orang hadisna. Enggak saya mamana hadis heula sia. Udah saya turun aja dah. Itu ngerti. Itu bisa hadis satu langsung ke hadis, nah hadisan saha sia. Ya, geus bae balok bae pikiran ku sia. Beda tuh urang lamun salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus teu asing plek Allahu akbar wih geus pohare sakumaha pimitohan repi coba nun teu masantren abri polisi nun teu ngaji teu masantren salatna ge kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan kudu ya, iya budak. Pet badi itu jangan di lapangan lain jangan di masjid. Didegungkeun sia. Beda tuh. Ieu sir. Jahar ge kudu boga guru atuh komo sir. Urang teh zikir teh kumaha? Engke aya tafakur, engke aya muraqabah. Engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khopilatun terus eta teh aya pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhlaq latifatul nafas latifatul qalb tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu kudu diurusan ku urang teh jadi mantap geus urang penting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu cenah aing mah hese handapeun lunganing susuna bae terus tuh kos kitu geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki ti tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus ku ari maneuleul jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleu sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abri jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah tah urusan pamere Allah jabatan urusan pameral bisa mawa sugina bisa mawa jabatan salamat teh bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang mah deuk ka Allah besi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indet sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los hudangkeun ku sia Golkar udangkeun los bendera Golkar aing moal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah sebab aing mah deuleu Golkar teh kos kadal geus bae resep henteu benduh henteu los ya sia aing mah tanggung jawab aing ke di akhirat
lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah. Mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu. Tah lamun geus ngaji batin contoh batin teman lain aing tolol kur carita. Tah mun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon ih tu aing dicarekan ku Gusti Allah aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat, kamangpaatan dunia kumaha kamangpaatan akhirat kumaha kabawa moal ke di akhirat. Coba kiai anu henteu boga perbandingan. Waalaikumsalam. Ya camat. Naon mat. Iya amanat ti Bapak Bupati ada kadi. Oh, irah Bapak kadi. Iya ceneng ke kagak jamuan-jamuan sabaraha eta? Ieu 3 juta. Kok sakedik? 10 atuh 10. Terus usulan anak ayah ke majelis pondok. Oh iya tenang atuh tamar. Tah eta kiai bangpak. Bangpak na ge kiai. Teu boga perbandingan batin. Allah teh nyahuan ya'lamu sirrakum. Isin lamun jelema ngurusan batin isin. Keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah, ngurusan batin atuh diolah we batin teh. Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana didelekeun ku Allah resep duniana apa resep nyanana apa resep ilmuna didelekeun muter terus. Kos tukang pencak diuk di mana bae ge is. Weh, kieu bae bener. Eta tukang pencak diuk di mana bae keur ngaji ge kieu bae bener. Keur ngaji ge kunaon atuh? Besi bae besi cangkana besi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal gitu doang. Besi dia, iya. Jadi dia doang guys, renggang ya nama diukna ge. Antara suku kenca jeung suku katu renggang kieu bae. Besi belah dia katuhu, besi belah kenca iya atuh kitu bae ge nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna penca diukna ge mikiran besi aya tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranna ekonomi HP-na ge ekonomi bae. Keur ngaji ge tatitut. Ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja. Emang pikiran anak dunia pikiran dunia lamun nu pikiran anak nyana teh keur ka awewe tunggu sakedap deui sapikiran atuh jelema mah tah lamun mikiran anak sieun ka Allah sir kajawan ku Gusti Allah isin kapanggih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing Gusti mun aing hajuna memandang kana jabatanana sieun kana jabatanana cak Allah pandang mere aing kunaon sieun ka dinya aing kudu dipake ka sieun mah atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu awas sia ku aing dia cabut sia nikmat ilmu sia ku aing cabut ngahareupan nu sugih susuganan eta bahasa susuganan tah susuganan. Alhamdulillah nu sarugi susugan alhamdulillah tah urang didelekeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah nyahuan kana sir jero hate urang mantak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir di awak urang aya kolbu di awak urang aya ruh geus ruh jeung kolbu diakurkeun diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah tafakur muraqabah khidmah dimimitian ku ngahibat heula ka guru nyanggakeun sadaya-daya ti luhur sausap rambut ti handap sahebat tapal nyanggakeun ka guru dek dibeureum rek dihideung nya mah kumaha guru bae. Jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru. Berelah ke ku guru wiridan. Nah, ieu nu kudu dilaksanakeun dek ngeuweuhkeun nafsu sir. Ya lamu sirrakum wa jahrakum. Nu mantak deuk salatna ge nya mah ati-ati. Lantaran didelekeun ieu aing wudu ti Gusti Allah didelekeun ku Gusti Allah bisi salah wudu teh api berangkat cak Gusti Allah ge ulah loba culag cileuk ka hideuk ka masjid mah kudu tungkul kecuali anu geulis lendek geus tong masalah atuh sia mah kitu bae sih
tunggu dan datang ke masjid ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah ditantungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahona kana salat teh ti Gusti Allah tah dipikir terus ahli Allah sir isin ya teh nangtung teh lain abdi nang Gusti hirup abdi nu Gusti sadaya-daya ge nu Gusti nyaho abdi kana salat lohor ieu ge ilmu teh ti Gusti atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha halang layangan we ieu mah dikunat dikenud terus sir didelekeun ku Gusti Allah mun bulak-biluk teh izin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deleuk Allah atau didelekeun ku Gusti Allah kakarak usolli fardhu zuhur Allahu akbar geus nikmat kitulah sir didelekeun ku Allah ya'lamu sirrakum wa jahrakum isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak-gilak begitu orang salat Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta kumahanya barang jadi tah henteu malang saeutik eta suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun baik itu ngan leutik ja untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae aya ditahankeun bisi ka batur ente jadikan bela ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin jadi lain amin jadi cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia ayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin ada si jelaskeun ibadah teh ulah jadi pamonggol ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol poe kamari mah kakarak sagede kieu poe ieu mah sok gede ping-ping asalna ditambah 10 tahun deui mah sok gede naon beureung pamonggol masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum ih tayela lamun sir urang geus diolah isin ke Gusti Allah lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana geus kudu boga guru sir teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir penca jeung teu boga penca kadeuleuk keupatna lain deui euy keupat penca mah teger amat teh budak euy nggojotos teh ge lempeng nu teu boga penca kajelean katingali salat menang ngaguru jeung henteu lain deui beda kajian sirna boga guru beda ke tingkahna ge beda berbajuna lempangna ngomongna sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru tuh urang mah encan pernah ngaguru hese jasa tuh geus bae cinta bae kanu geus ngaguru abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lamun kurang dicaritakeun ke pan aya zuhud aya qanaah aya tawakal dibagilah 9 makom ieu lah sir tuh nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf aya kiai hakikat ndek nguji ka muridna ada abeh murid mama ieu ndek nyoba ka anjeun mama hayang daging hayam pencit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh mencitna ulah kadeuleuk kusasa usahakeun sok berangkat kabeh aya nu mencit di luhur paras aya nu mencit di handapeun jembatan aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet cing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit macam-macam geus uyuhan teh dipacok kotok geda macam-macam aya nu saurang geus laporan kabeh di mana sia mencit kotok para tenan di juru sia di mana sia mencit ayam di handapeun jembatan teh anu terangan sasage mangga tenan di ditu di juru sia di mana boh di popek peuting sajaba di popek di halangan teh anu terangan mama tenan di juru tumpukeun sia abdi mah di jero samping waduh geus nu nyahoun jasa wah gua abdi dipencit ieu hayamna tenan di jero tumpukeun berbagai-bagai aya nu saurang pan siapa teu dipencit teu bisa mama pan teu bisa mencit bodoh amat cek mama ulah kanyahoan ku sasaha abdi mah ku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah pan teu bisa dek di luhur para Allah mah nyahoeun dek di handapeun jembatan Allah terang
tipe-tinggi pan Allah nu ngadamel atuh terangan lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge abdi mah ieu mah henteu terang henteu bisa mencit hayam mun henteu kudu kanyawan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyawan tapi ku Gusti Allah mah kanyawan sia nu lulus nu itu nu di jero samping teu lulus tuh jadi guru torikotnya tuh nyoba ka muridna tuh sarua bae naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 kelas 3 sarua bae evaluasi itu emtanas ujian ke terakhir atuh sarua ilmu torekat ge ndek ditaekeun pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa ngaji amil mah terus beres gas kadituna kitu layas tangian bari Fatihah geus beres wallahu a'lam bishawab amil mah beres kayak gitu deh layas tagi minas sogir wal kabir wa rafi wal diwan marifati wasimaliha geus wallahu a'lam bishawab tamat sia bejet kotoknya emang kunaon gitu bejet kotok abeh teu pohoan gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan bae sia bisa anta guru tolol hayang nu biasa burung kotokna mun diganti mah mun make embe leuwih abdol mah nya kotoknya embe atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus tapi geus di ditu da bae teh kitu geus urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna ge komo guruna tapi ban aya ngaji batin mah lain kitu wiridkeun ku sia eta nya tah ieu larangan-laranganna engke datangna bakalna kos kitu can bisa atuh wali taekeun nu mantak ngaji torekat kuari masa kumaha lalagaan ijazah beres datang ke sugro kubro ngaji naon teh kos kitu fotokopian ai jelema ada di dia dagang limbah manya norekat dagang limbah ai jelema ada di dia jadi camat manya norekat jadi camat ai jelema itu jadi polisi manya norekat jadi polisi pan ieu mah piwalieun manya aya wali di polisi manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti bae pokona mah ada can dilaksanakeun sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus isin ka Gusti Allah kita hudang ti penting wiridna ieu boga pertimbangan isin amat ka Gusti Allah isin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nyana bakalna kadeuleu ku guru ka dieu sia naik di dia ka dieu nya tah encan kalatipah geus ditaekeun naik di dia naik lantaran geus kadeuleu ku urang loba anu henteu dipigawe kabelah dia nyana cicing bebeda kuari matarang naga waduh hidung tanya ku urang sia tarang hidung kurang dipantau-pantaukeun atuh kadeleuan ke ku guruna nu mantap kadeleu antara lulus jeung teu lulus tah model tadi engke cobaan tah ieu di antara cobaan becet kotok ulah kadeleuan ku saha bahasana kan kos kitu pan bahasa ulah kadeleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nganana keur ngaji tarekat ngaji tasawuf berarti mengarah ke Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus jadi pencit kotok geus terus ditaekeun ai abdi nu mencit di jero samping sia mah jalan di tempat mah aduh tuh gitu kan aya jelema datang ka Tuan Abdul Qadir marah mama ulah ai anak abdi dibere remukan roti ai mama dagang kieu bae ku Abdul Qadir wow ada haram daging hayam ai murid guru ai kok Tuan Abdul Qadir lintuh nyana demo anak abdi menek dibawa bae balik ulah emang itu dibere roti sakitu sakuengan sakieu cenek-ceneknya lagi awak geus kuru jasa ku tadi keur ka dieu mah dikendep 10 kilo ku tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggapna lain jelema ieu mah tulang lempang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayam ngan ku sia deuleu begitu geus beres dahar tah tulangna wahai tulang kum udang deui jadi kongkorong jadi kotok deui kongkorong ceknya nuhun nya Tuan Syekh geus geura berangkat tas si anak sia teh supaya bisa kos kitu
mun anak saya geus bisa kos kitu awas dek darjeun daging hayam ge sebab teu kudu meuli pan hayamna ge alagaan anak teh alagaan jaheuh nya mana bisa tuh henteu tapak heula mana bisa teriado heula nafsu nu ngahalangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal make kapal tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh supaya nyahuan ka Allah supaya isinin ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya non gitu ngaranna hatena ngageter idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop Bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2,5 juta ya Bismillah nu kadua Bismillah 2,5 juta di 5 juta berarti tilu bismillah 7 juta karena naon eta kos kitu supaya ulah kadere kos kituna ieu mah supaya ikhlas eta sirna beda ke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusia hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar ku urang 4 juta wari dibayar deui burung bosen we malah ayeuna naikeun harga nu ngundang eueuh aya jelema na gede di wajah rakum mana ya wa ma tatihim min ayati rabbihim datang kali Mekah ayat dina berbagai-bagai ayat illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah mengo ngabaliur teh ayat 3 rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabaliur tina ayat teh daekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu di pikiran ngabaliur enteng keneh tah mah nomor kedua dibacakeun ayat mujizat dideulekeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati dideuleu mujizat Kangjeng tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus jeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun dideuleukeun ayat mujizat dideuleukeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina ieu nu pangbahayana mah ngaistihza ngahina ngalelewe bahkan nerangan nyarot 3 rupa lamun ka Kangjeng Nabi 3 rupa ka urang ge sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya ka kiai kos kitu dua aya anu hei eta kiai ulah diantepeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepeun yuk urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu ieu tah nu parah mah ieu nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang ayo geus urang bongkar bae geus dosa ulah aya di urang karabet urang asana main catur digenggeureukeun main gaple digenggeureukeun ngadu kotok digenggeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah greget jasa ya kabat ye urang bongkar bae geus bongkar nah eta ieu nu kos kitu tah ige baheura kos kitu tah ige illa kanu anha muridin geus ieu teh bahasa teh kulantaran aya ila qasar berarti wa dawatul qasila inamatun wa taqdimun kama taqaddama berarti atuh di dieu teh bahasa teh paten luar biasa geus aya bahasa qasar teh ngaranna bahasa paten teh datang ka ahli Mekah mah ayat tina berbagai-bagai ayat Gusti Allah illa kanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentak dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasala min bada'i sunillah panjang dijadikeun anak kadituna kitu ditaksis geus tu jelas bakos kitu beta cara tadi balieurna nu pohara teh mantak faqad kazzabu bil haqqi
nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamma ja'ahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaufa yatihim amba ma kanu bihi yastahziun. Awas cak Gusti Allah aing ngutus Muhammad dibere mukjizat ku aing Al-Qur'anul Karim, mukjizat baca, mukjizat kauniyah langsung kadeuleuh keanehan keajaiban mukjizat, tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan aya cak Gusti aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mukjizatna dibohongkeun fasaufa yatihim bakal datang ka manehanana amba umakanu yastahziun akibat istihza' nu kunyana dilakukan siksa ku aing perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa engke digempakeun ku aing atawa diangin beliunkeun ku aing atawa engke dimacem-macemkeun banjir ku aing dilawan cak Gusti Allah aing kakarak nurunkeun banjir bae ge nya geus wahene bere ku aing tsunami sia tah ieu akibat istihza ieu khusus ka Kangjeng Nabi umumna ka urang. Namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali nama atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah wahai ahli Cikupa wahai ahli Bojong wahai ahli Tangerang wahai ahli Sepatan awas fasaufa yatihim amba makadu yastahziun. Istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia sing hadap. Dan mantak orang kudu peduli di lembur orang aya anu istihza ka ustad aya ka kiai tepak sia. Ya. Geus bae mamang kula mama. Heuh hai kitu nama pan aing geus disiksa mah aing ge ka bawah Gus sia. Angkorak sia meureun. Sia geunah. Hatina geunah sakadaek sia aju disiksa atuh sia memang siksaeun. Pan lamun disiksa aing ka bawah. Ye, sakumaha kapal dibocoran ku saurang atuh panu teu ngabocoran ka bawah palid kabeh. Kan mantak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor. Ngahina ulah kenceng teuing sia bisi disiksa. Siksa sia. Aya nu mabok na ulah loba teuing sia beak sabasloki 22 bae atuh. Diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah. Sia mainnya menang teh lah. Menang kadi aing sit. Geus teu bareres tiasa. Ya gitulah nang tangan Gusti Allah. Nah iyalah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyeun langit, saha nu bisa nyeun bumi. Atuh mistira mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak waris siksaeun Allah hungkul atuh mentak naudzubillah min jalik urang mun tayang ka Gusti Allah mudah-mudahan urang disalametkeun ku Gusti Allah dibere daek taat ka Gusti Allah taat ka Rasulullah mantep takwa urang ka Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300. Insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur minggu hareup urang teh kudu mawa kitab urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah bisa zuhud ka Allah bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil nu aya di Turki ke datang ke Malaysia ti Malaysia ke malam minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih neuk sabaraha minggueun. Ieu mah geus anu dihareup ala kadar di tukang mandeuleuhna bae ge sarua bae. Berita kedua ti NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memangnya nama orang rada aya nasionalis.
ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haul urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih, mungkin leuwihna 2 atau 3. Na ieu engke minggu ngendong di dieu ngan ke dirahasiakeun besi engke ngagabreg nya jelema isuk-isuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haul di urang. Ieu lah nu geus di kamar bae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB. Kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin, ialah termasuk thariqah qadiriyah wan naqsabandiyah anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haul mah. Mun teu haul mah model nu boga duit teu mere, nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haul mah kos kitu bae pokona mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo tah mah kula ngan ngabejaan doang, loba beak saeutik mah komo. Ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah. Ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB na ieu nelpon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam minggu di dieu lantaran geus kolot isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang. Masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu deuk datang dikabul ku Gusti Allah sehingga orang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah engke nyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa orang pernah babarengan jeung manehanana sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama, komo eta mah nyana kungsi babarengan jeung urang. Engke tinggal bebeja bae ka malaikat pan abdi pernah hadir. Di mana sih hadirna? Di hadapan Tangkal Ambon pan abdi. Mari ngawuduk di dinya. Oh masalah tuh. Cek malaikat emang konon cicing di dinya. Macet apa lapar? Lapar jeung macet. Malaikat geus jauheun deui. Teman geus kumaha masing-masing urang bae. Nah ya alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugan aya saha bae ieu nu hadir ahli Allah. Jol teh irpeting informasinya seperti etalah. Nah di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga rek doa bae mangga termasuk di Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki atuh kumaha bahasa Turki mah tuh geus urang anu nerjemahkeunna saha wallahu alam geus pokona mah tah kumaha nyana bae geus dah geus atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah naam-naam napan di sana jeung ela atuh geus sakitu eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae ge nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus teh geus atuh eta deuk ditawaran dahar la atuh lapar terus-terusan eta kula saturut-turut bae. Nah gitulah kemudian sabada haul ke orang libur minggu eta sok kula sok ziarah ke guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame hiji sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jang urang mawana saurang hiji bae yang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui ku nyana inum bu nyana geus sakitu kumaha hiji pucana hiji amat atuh sakodot tambah teh isin mah hiji geus atuh mawan ngasadus terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus geus tah mah terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipecitkeun sababaraha ge moal jasa deuleu jelema sakumaha naon beureum eta mah pokona mah geus dahar geus tumuhun beak kakekenceng hampir digorogot ngan emang berkah geus lain deui teh dahar ge lain sadahar-dahar minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haul mah geureum geus didongengkeun jadi geus urang asal nyicipan bae oh geus atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah heueuh masalah geus atuh kadanan kadahar kabeh beru dahar atuh cai-cai batak geus lah urang sedekah cai bae geus nah iyalah tinggal
di minggu-minggu ieu sakumaha biasa urang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teh kudu tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ke bagian senek belah dituna madalahar geus isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang zikir mantes zikir ke aya anu ti Lombok aya anu ti Turki aya ki aya Habib Day nu ti Jakarta aya encan mun aya teh mah kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat bisa ngising di dinya nya na geus teu secara teh geus teu kudu atuh kumaha ke bae buktina tah mah jadi mata disiapkeun isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara nah sebab engke nyana diuk deuk ngadoa deuk wirid deuk naon deuk ngomong ke mungkin teu nyahopan urang apakah setengah jam apa sajam jadi dipersiapkeun heula beuteung urang cai-cai dan lain sebagainya nya tah sakitu dina minggu ieu ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur akara ke urang ngaji deui setelah libur 1 minggu alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in